wallahu a'lam kaharep nama lantaran cak Kanjeng Nabi mamin zaman illa ba'dahu syarrun ulah diharapkeun poe ieu isuk leuwih bagus ulah diharapkeun tahun hareup beuki bagus ulah diharapkeun urang bege urang teh boga lurah sugan be sabada ieu mah rada bagus ternyata teh boga bupati sugan be atuh ka kieu mah beuki goreng bae kitu keneh boga gubernur diharapkeun urang mah pan leuwih bagus ternyata leuwih bangka itu kayaknya presiden kurang diharapkan lebih bagus ternyata ucapan Kanjeng Nabi mamin zaman illa pada usarutnya nyaka jasa bagi keharapkan setelah SBY ulah geus nanya kira-kira calon presiden setelah SBY ini siapa encang aya datang ka kuari atina encang aya teh can aya numbejeusna anu dicaralon mah geus singkuliwer kan can aya numbejeusna jang calon presiden di Indonesia teh anu hiji ilmiahna kedua macam-macam lah tak kategori teh anu luar biasa di antarana ieu rakyat hese jasa ngomong nu jujur nu agamana rapi kayak itu kira itu aya anu bagus Gus Dur apa sakit jasa berarti geus bobrok jasa di urang dek dibawa bener bae embung bobrok berarti nah ieu kabalari coba saruzat atuh kiai baheula Syekh zaman Syekh Nawawi mah ngarang nukil, Syekh Khalil Madura Bangkalan nukil, Syekh Hasyim Asy'ari nukil, taharti kurang bisa dibaca kuari tukilanana bahkan 80% anu dilaksanakan peribadahan di Indonesia hasil tukilan-tukilan ulama eta. Nu kuari kurang dilaksanakan mantap urang mah berbeda jeung daerah-daerah batur ge lemes menang ulama urang. Menang disapinahkeun disulamkeun ku para ulama-ulama kamari teh ke Jawa Tengah ka dieu tah. Naon kitu ngaranna karangan-karanganna loba. Bah maraot eta kabelah dieuna mengikuti manehna rada deres keneh kiai teh rada apik keneh di zaman Mama Bakri atuh muridna teh di antara Abuya, Ibu Stomi, Abah Kula, tah eta keur di urangna tah eta murid Mama Bakri teh masih keneh lumayan. Tak bae kuari, eueuh tah. Di Cidahu geus eueuh, di Pandeglang di Tubang geus eueuh, di ditu Cisanjana geus eueuh, di dina geus eueuh, di deuleu kurang kumata. Ja ieu mah beuki sogokan kabeh. Kiai teh kabeh beuki sogokan, hayu kabeh. Tadi nama bangun hebat biasa make jubah, make udang-udang deh, kayak kedatangan atut lumayan. Ngomong lagi alhamdulillah cina berkat kedatangan atut kabeli motor, ini goblok terus. Kiai alhamdulillah berkat kedatangan atut bisa kabeli motor. Itu kiai oplo dong ngomong gitu. Lamun kieu mah alhamdulillah kula mah teh kedatangan sasa disalametkeun ku Gusti Allah tah eta kiai hebat. Di nukas kieu aing teu kadatangan Gusti Allah bener mah aing mah ngarep-ngarep goblok bin tolol. Kadengena geus macam-macam si kiai teh. Ieu mah keur kula mah keur carita hakikatna mah ngagerakeun Allah ieu. Berarti urang teh hirup di tengah-tengah keur bobrok wari teh. Geus mah masyarakatna kos kieu teh pegangan pamarentahna teh emang geus bobrok kabeh. Kiaina milu bobrok akibat naon dia? SMS. Kiai bae pan mawa HP na 5. Sakumaha? Showroom SMS. Tadi salah laku. Ieu bobar rewel kumaha gitu. Masyaallah. Sok, dedele di Banten sanggeu saeueuh murid-murid Mama Bakri. Tah. Anu ku urang di kitu ngaranna di deuleu kumaha hate ieu meureun panutan. Di deuleu ka belah dia ka Bogor, di sareueur. Eta lain letik-letik kiai berarti Mama Bakri teh lantaran ngamuridkeun anu bisa luar biasa. Nyana teh bisa ngamuridkeun luar biasa muridna teh talaleger jasa. Di Garutna atau di dituna di Ciamis teh talaleger teh murid-murid Mama Bakri teh berarti masyaallah lain letik-letik ulama. Teh marawat eta tah marawatan kamari murid-murid manehna marawat geus hampir sees teh murid Mama Bakri teh tinggal kuari. Jakarta ieu ngarep-ngarep di Sogo. Jadi lamun deket jeung bupati teh irungna buka. Oh, nih gua kiai. Tapi lamun kitu mah bae cicing, jeung nu miskin. Itu karakter kiai Yahudi itu kos itu. Kiai yang berkarakter Yahudi.
Nah iya wataro katsira minhum masyaallah. Nah, jadi bok-bok jasa Yahudi teh lantaran paheula-heula dina riba, paheula-heula dina sogok, paheula-heula dina bohong, paheula-heula dina maksiat kana mah iring-iringan, pawai-pawayan di maksiat teh. Pan aya kiaian tapi Yahudi jeung Nasrani teh atuh aya. Tapi geuningan teh dicegah. Nah, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Lamun santri memanggih laula teh aya di deuleu asupna ka mana? Laula teh lamun asupna kana isim sabada jumlah ismiyah engke adalah jumlah fi'liyah berarti laulana laula imtinaiyah. Laula walau maya zamanil ibtida idam tinan diwujudin aqoda dina alfiyahna dan terima pas itu teh lah dikumis sama gitu. Atau manggil laula teh asupna ka mana? Lamun kana jumlah ismiyah berarti asup ka isim ieu laula imtinaiyah ngaranna imtina liwujudin ngaranna eta mah terbelajar macam teh pas kitu teh laula zaidun lakramtuka lamun orangna utawi ki zaidiku maujun maka yakin ngamulyakeun isun ka ing sira geus berarti imtinaul ikram kacegah ngamulyakeun kulantaran aya ki zaid di bahasaeuna mun eueuh ki zaid mah aing ngamulyakeun ka sia lantaran aya ki zaid atuh aing teu ngamulyakeun berarti teu ngamulyakeun aing ka sia lantaran aya ki zaid ta eta teh bahasa laola. Santri mah geus teu puyang nu teu ngaji mah kieu bae jak kitu amatnya. Kitu amatnya cak aing mondok atuh sia. Tuh lamun mondok maka arti. Laula zaidun lakramtuka ta. Laula asukana zaidun laula walau ma iya zamanil ibtida. Kadituna la akramtuka bil tate. Nah eta teh nu kitu ngaranna laula imtinaiyah. Berarti imtinaul ikram ku gara-gara aya hidayat gitu ngamulyakeunana si mutakalim lantaran aya hidayat catak tu hidayat mutakalim ngamulyakeun lanjut tah eta teh laula warima asukna kana fil laula yanha mah fil teh nah mantap wa bihi matahdidu mizwahala ala wa aulian hal fi'la disumpat ka mama lagi geus ngaji mah ngira biasa tinggal cek tuh mondok bae puyeng yang ngaji kok gitu atuh ngaji ge puyeng atuh komo sieun teu ngaji si matahdidu laula jeung lauma bisa digunakeun kana tahdid bahkan ditambah wa bihi matahdidu mizwahala ala wa aulian hal fi'la asupkeun kana fi'il mantap di dieu ditafsirkeun ku Imam Jalal laula yanhahumur rabbaniyuna ay halla jasar wa ieu ay halla yanhahumur rabbaniyun berarti teh mah edakeun kana tahdid geus ngahinakeun ngajejeleh ieu teh ngahinakeun ngajejeleh hei sare gitu ngajejeleh hei iya pan aya kiaian pan aya ustadan tadi Yahudi jeung di Nasrani teh disebut lamun kiai Nasrani rabbaniyun lamun kiai Yahudi pendeta teh disebut ahbar hei para kiai Yahudi para kiai Nasrani atuh kunaon maneh ieu teu nyegah teu ngalarang anak buah mana diarada ngomong sanggedana angkaulihumul sina ngomong dosa ngomong dosa wa aklihimus sat geus tina ngadahar barang haram atuh eta rakyat maneh Yahudi jeung Nasrani anu ngalaksanakeun maksiat ngadahar barang haram mabok bohong jeung sajabana atuh kunaon diantepkeun eta teh pan eta teh siapa mimpinna berarti aya sababaraha rahasia hiji di agama Yahudi mah ketika maksiat teh diararantep bahkan dikondisikeun nu penting aya inkan bae kaluhur teu kalaksanakeun riba teu kalaksanakeun sobok nu penting nyana kaberes cinta kiai Yahudi jeung Nasrani teh baheula kos itu teh daek negor acan lantaran nyana diberes ngayakeun riba jual balina sistem riba eta si kiaina dibere ka ditu punten ieu mah kanggo mama
Emang usaha naon? Kami keur usaha sistem kieu Indomaret. Jadi supaya jadi tuna kieu teh yang nama ieu we. Teruskeun. Padahal nyaho eta teh bangsa nu kos kitu teh haram kulantaran dibere nyana cicing bae. Ka ieu. Nantak ditegur kunaon cicing bae atuh ieu tidak negor-negor acan. Lantaran di jerona horenganan aya pamerena. Kiai Yahudi diberi ku anak buahna, Kiai Nasrani diberi ku anak buahna sehingga tidak berdaya. Tak eta teh karakter Kiai Yahudi teh baheula aya. Wallahu a'lam tahun 2030 kaharepna lantaran ca Kanjeng Nabi mamin zamanin illa ba'dahu sarun. Kadituna lain beki bagus, beki goreng. Gereja makin loba, kelenteng makin loba, pendidikan agama nu murni makin saeutik. Nu aya hanya dua tak. Berarti tauhid jeung akidahna makin lemah. Yahudi jeung Nasrani makin loba di urang, minimal Wahabi nyerang. Na ieu ahli sunnahna terlena ku sogokan ku riba. Hanya disebut doang ke ngomong ahli sunnah. Wallahu a'lam kaharepna mah lantaran ca Kanjeng Nabi mamin zamanin illa ba'dahu syarrun. Ulah diharapkeun poe ieu isuk leuwih bagus ulah diharapkeun. Tahu hareup beuki bagus ulah diharapkeun. Urang bae urang teh boga lurah sugan be sabada ieu marada bagus ternyata henteu. Boga bupati sugan be atuh ka kieu mah beuki goreng bae. Kitu keneh boga gubernur diharapkeun urang mah pan leuwih bagus ternyata leuwih bangka. Itu kayaknya presiden, kurang diharapkan lebih bagus. Ternyata ucapan Kanjeng Nabi, mamin zamanin illa ba'dahu syarrun teh nyata jasa. Beuki kaharep ka setelah SBY. Ulah geus nanya, kira-kira calon presiden setelah SBY ini siapa? Encang aya datang ka kuari. Artina encang aya teh can aya nu meujeusna aya nu dicaralon geus singkuliwer. Geus singkuliwer ngan can aya nu meujeusna jang calon presiden di Indonesia teh. Anu hiji ilmiahna, kedua macam-macam lah tak kategori teh anu luar biasa di antarana ieu merakyat hese jasa komo nu jujur nu agamana rapi ieu tuh kayak gitu aya anu bagus Gus Dur apa sakit jasa berarti geus bobrok jasa di urang geus dibawa bener bae embung bobrok berarti nah ieu kabar itu da sarun zat atuh kiai baheula Syekh zaman Syekh Nawawi mah ngarang nukil, Syekh Khalil Madura Bangkalan nukil, Syekh Hasyim Asy'ari nukil, kaharti kurang bisa dibaca ku ari tukilanana bahkan 80% anu dilaksanakeun peribadahan di Indonesia hasil tukilan-tukilan ulama eta. Nu ku ari kurang dilaksanakeun mantap urang mah berbeda jeung daerah-daerah batur ge lemes menang ulama urang. Menang disapinahkeun disulamkeun ku para ulama-ulama kamari teh ke Jawa Tengah ka dieu tah. Naon kitu ngaranna karangan-karanganna loba. Bah maraot eta kabelah dieuna mengikuti manehna rada deres keneh kiai teh rada apik keneh di zaman Mama Bakri. Atuh muridna teh di antara Abuya, Ibu Stomi, Abah Kula, tah eta keur diurangna tah eta murid Mama Bakri teh masih keneh lumayan. Tak bae kuari, eueuh tah. Di Cidahuna geus eueuh, di Pandeglang di ditu bangun geus eueuh, di ditu Cisanjana geus eueuh, di dina geus eueuh, di deuleu kurang kumata. Ja ieu mah beuki sogokan kabeh. Kiai teh kabeh beuki sogokan, hayu kabeh. Tadi nama bangun hebatnya sama ke jubah, make udang-udang deh, ke kedatangan atut lumayan. Ngomong lagi alhamdulillah, cina berkat kedatangan atut ke beli motor, ini goblok terus. Kiai alhamdulillah berkat kedatangan atut bisa ke beli motor. Itu kiai oplo dong ngomong itu. Lamun kieu mah alhamdulillah, kula mah teu kedatangan sasa disalametkeun ku Gusti Allah, tah eta kiai hebat. Dia nu pas kieu jai mah teu kadatangan ku sasa bener mah aing mah ngarep-ngarep goblok bintolol. Kadangnya geus macam-macam di kiai teh. Ieu mah keur kula mah keur carita hakikatna mah ngagerakeun Allah ieu. Berarti urang teh hirup di tengah-tengah keur bobrok wari teh. Geus mah masyarakatna kos kieu teh pegangan pamarentahna atuh emang geus bobrok kabeh. Kiaina milu bobrok akibat naon dia? SMS.
Kiai bae pan mawa HP na 5. Sakumaha? Showroom SMS. Tadi salah laku. Ieu negara urang kumaha gitu. Masya Allah. Sok dedeuleu di Banten sanggeus saeueuh murid-murid Mama Bakri. Anu ku urang di kituna ngaranna dideuleu ku matahat teh ieu meureun panutan. Dideuleu ke belah dia ke Bogor di sareueur. Eta lain leutik-leutik kiai berarti Mama Bakri teh lantaran ngamuridkeun anu bisa luar biasa. Nyana teh bisa ngamuridkeun luar biasa muridna teh talaleger jasa. Di Garutna atau di dituna di Ciamis teh talaleger teh murid-murid Mama Bakri teh berarti Masya Allah lain leutik-leutik ulama. Teh marawat eta marawatan kamari murid-murid manehna marawat geus hampir seet ieu teh murid Mama Bakri teh tinggal kuari. Tak Jakarta ieu. Ngarep-ngarep di Sogo. Jadi lamun deket jeung bupati teh irungna buka. Oh, nih gua kiai. Tapi lamun kitu mah tak bae cicing, jeung nu miskin. Kiu. Itu karakter kiai Yahudi itu juga situ. Kiai yang berkarakter Yahudi. Nah iya wataro katsira minhum masyaallah. Nah, jadi bok-bok jasa Yahudi teh lantaran paheula-heula dina riba. Paheula-heula dina sogok, paheula-heula dina bohong, paheula-heula dina maksiat kana mah iring-iringan, pawai-pawayan di maksiat teh. Pan aya kiaian teh di Yahudi jeung Nasrani teh atuh aya. Tapi geuningan teh dicegah. Nah, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Lamun santri mamanggih laula teh aya di deuleu asupna ka mana laula teh lamun asupna kana isim sabada jumlah ismiyah engke adalah jumlah fi'liyah berarti laulana laula imtinaiyah laula walau maya zamanil ibtida idam tinan diwujudin aqoda dina alfiyahna santri mah kitu teh lah dikumis sama kitu asal manggil laula teh trek asupna ka mana lamun kana jumlah ismiyah berarti asup ka isim ieu laula imtina iya ngaranna imtina liwujudin ngaranna eta mah keur belajar maca teh pas kitu teh laula zaidun lakramtuka lamun orangna naon tali ki zaidiku maujun maka yang ngamulyakeun isun ka ing sira geus berarti imtinaul ikram kacegah ngamulyakeun kulantaran aya ki zaid di bahasaeuna mun eueuh ki zaid mah aing ngamulyakeun ka sia lantaran aya ki zaid atuh aing teu ngamulyakeun berarti teu ngamulyakeun aing ka sia lantaran aya ki zaid tah eta teh bahasa laola santri mah geus teu puyang nu teu ngaji mah kieu bae ja kitu amatnya kitu amatnya cak aing ge mondok atuh sia tuh lamun mondok mah arti laula zaidun lakramtuka ta laula asukana zaidun laula walau ma iya zamanil ibtida kadituna la akramtuka bil tate nah eta teh nu kitu ngaranna laula imtinaiyah berarti imtinaul ikram ku gara-gara aya ki zaid henteu ngamulyakeunana si mutakalim lantaran aya ki zaid catak-catak tu zaid mutakalim ngamulyakeun tah eta teh laula wa ima asupna kana fil laula yanha mah fil tate nah mantap wa bihimat tahdidum mizwahalla ala wa aulian hal fi'la disumpat ka mamana ge geus ngaji mah ngiraheun biasa tinggal cek tuh mondok bae puyeng yang ngaji kok gitu atuh ngaji ge puyeng atuh komosian teu ngaji bihimat tahdidum laula jeung lauma bisa digunakeun kana tahdid do bahkan ditambah wa bihimat tahdidum mizwahalla ala wa aulian hal fi'la asupkeun ka fi'il nu mantap di dieu ditafsiran ku Imam Jalal laula yanhahumur rabbaniyuna ay halla dasar wa ieu ay halla yanhahumur rabbaniyun berarti teh mah edakeun kana tahdid geus ngahinakeun ngajejeleh ieu teh ngahinakeun ngajejeleh hei sare jeung kitu ngajejeleh hei iya pan aya kiaian pan aya ustadan tad Yahudi jeung di Nasrani teh disebut lamun kiai Nasrani rabbaniyun lamun kiai Yahudi pendeta teh disebut ahbar
Hei, para kiai Yahudi, para kiai Nasrani, atuh kunaon maneh ieu teu nyegah teu ngalarang. Ka anak buah maneh di ararada ngomong sageudana engkau humul. Tina ngomong dosa, ngomong bohong, wa aklihimus shat. Deus tina ngadahar barang haram. Atuh eta rakyat maneh Yahudi jeung Nasrani anu ngalaksanakeun maksiat ngadahar barang haram, mabok, bohong jeung sajabana atuh kunaon diantepkeun eta teh siapa mimpinna. Berarti aya sababaraha rahasia hiji di agama Yahudi mah ketika maksiat teh diararantep bahkan dikondisikeun. Nu penting aya inkan bae kaluhur, teu kalaksanakeun riba, teu kalaksanakeun sobok. Nu penting nyana kaberes cinta kiai Yahudi jeung Nasrani teh baheula kos itu. Teu daek negor acan lantaran nyana diberes. Ngayakeun riba, jual balina sistem riba. Eta si kiaina dibere ka ditu punten ieu mah kanggo mama. Emang usaha naon? Kami keur usaha sistem kieu Indomaret. Disuplai ti ditu na kieu da ieu mama ieu we. Teruskeun padahal nyaho eta teh bangsa nu kos kitu teh haram kulantaran dibere nyana cicing bae. Ka ieu mantak ditegor kunaon cicing bae atuh ieu teu daek negor acan. Lantaran di jerona horenganan aya pamerena, kiai Yahudi dibere ku anak buahna, kiai Nasrani dibere ku anak buahna sehingga tidak berdaya. Tah eta teh karakter kiai Yahudi teh baheula aya. Nah ieu kos kitu eta kuari kiai